Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing asup surga. Amin. Nu teu ngajawab salam sing asup angin. Amin. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing panjang yuswana. Sing berkah rizkina. Amin. Sing lunas hutangna. Nepang tarikna ngajawab amin berarti eta teh gede utang. Sora. Oh mana we teh. Sakali deui supados kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahu alaihi wasallam. syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya abadzar jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun wa akhlisil amala fa innan naqada basirun. Al hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Naon margina urang kudu bersyukur sabab urang geus loba dipaparinan nikmat ku Gusti Allah. Bu aya aya seueur nikmat nu dipasikeun ku Allah ka urang ka etang moal urang contohan we hiji. Aya dina salah sahiji anggota badan urang teh nu ngaranna bulu. Apal bulu? Apal bulu? Bulu nempel dina sirah ngaranna rambut. Buu. Bulu nempel dina luhureun panon ngaranna alis. Turun ka handap bulu panon. Turun ka handap bulu irung. Turun ka handap kumis. Turun ke handap ngaranna jenggot.
handap ngaranna bulu dada atuh kan kesabaran hayang wae kanu eta ta eta teh kakara hiji nikmat Allah bulu tapi beda tempat beda ngaran di saeutik ayeuna loba jalma nu hirup dibere nikmat nu ngaranna bulu tadi bulu nu nempel dina sirah ngaranna buuk sabaraha jelema sabaraha perusahaan anu bisa hirup anu dibere nikmat anu dibere rizki ku Allah tina buuk aya sampo aya sisir aya tukang cukur coba lamun mah kabeh jelema botak moal aya tukang cukur moal aya tukang sisir moal aya tukang sampo tah kulantaran kitu urang salaku manusia anu parantos dipaparinan nikmat nu seueur ku Allah maka urang wajib bersyukur mengucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Nu kaduana urang bersolawat ka Kangjeng Nabi Muhammad mengucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan hilap ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiatna, malah mandar dug-dugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyonto kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepretan syafaat min yaumil zaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nukusim kuring dipika hormat para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad anu teu tiasa kusim kuring disebat hiji-hijina tapi tengurangan kana rasa hormat sim kuring. Nukusim kuring dipika hormat aparatur pemerintah dikawit Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, kader dan seluruh jajaran kepengurusan. Nukusim kuring dipika hormat tokoh masyarakat, nukusim kuring dipika hormat ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pamudi katut murang kali sadayana. Ogen kusim kuring dibanggakeun para mahasiswa mahasiswi anu nuju KKN di IPI Garut. Mudah-mudahan riung mungpulungna urang dina ieu waktu sing janten sababiah kana lungsurna barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manusia tanpa iman hidup akan kesasar. Manusia tanpa zikir nafsu semakin liar. Manusia tanpa ilmu hidup akan terdampar. Manusia tanpa silaturahmi hubungan pasti pudar. Manusia tanpa makan perut akan lapar. Muda-mudi tanpa bercinta badan akan gemetar. Kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Awalul ghaith al-qatru, awalul hubbi an-nadhrul ula. Awalnya hujan adalah gerimis, awalnya cinta adalah pandangan pertama. Sate acana ibu bapak sadayana sim kuring bade nepangkeun heula. Sim kuring ge sami masih kene statusna mahasiswa. Cuma meureun rada kolot dibandingkeun jeung nu KKN. Nami abdi Saharul Adi Miharja asli ti Garut. Nuju kuliah ayeuna di UIN Bandung sim kuring mah ibu. Semester 8. Nuju nyusun skripsi, nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan sing lancar oge sing lulus tepat waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu kaduana sim kuring nyuhunkeun pidoana kangepun guru pangarsa Bapak Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi, pimpinan Pondok Pesantren Al Jauhari anu mana dina waktu ayeuna nuju kirang sehat. Mudah-mudahan anjeuna
sing sehat sabihara sabihari deui, sing dicabut panyawatna ku Allah oge digentosan ku kasehatan. Ala hadiniyatil sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak nu kesim kuring dipika hormat, sim kuring bade narosila ngaosna bade panjang bade pondok. Pondok? Hah? Panjang pondok? Iya bapak-bapak hayang panjang, ibu-ibu yang pondok. Dek mana atuh? Nebadag. Setengah, ulah panjang, ulah pondok. Cekap 15 menit. Cekap? Alhamdulillah ya cekap mah. Kumargi tos wengi kan? Da ngaji mah nu penting mah singkat, jelas, padat, balik mawa ilmu nu manfaat. Berkat. Kebarogaheun budak KKN mah, ting bakal mahanan ting moal. Tah ibu bapak dina kesempatan ayeuna sim kuring mah sanes bade ceramah, sanes bade pidato, ieu mah sejak silaturahmi sareng masyarakat kampung nanya teh Ranca Panjang, Desa Neglasari, Kecamatan Limbangan. Sim kuring sejak silaturahmi ka ibu bapak sadayana di dieu nya. Naon tujuan silaturahmi teh nu kahiji, jalma anu daek silaturahmi umurna bakal dipanjangkeun. Nu kadua rezekina bakal dilapangkeun. Jadi ibu-ibu jeung bapak-bapak lamun hayang panjang umur jeung babari rezeki kudu getol silaturahmi. Tah jadi ayana sim kuring dina wengi ayeuna teh sejak silaturahmi. Da ari ngaos, ceramah, pidato masami sarae keneh ajengan di dieu, ustad-ustad di dieu, sim kuring mah sejak silaturahmi. Ibu bapak nu sim kuring dipika hormat, ta ayeuna teh momentumna teh dina raraga memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriyah. Ayeuna sim kuring bade naros satahun aya sabaraha bulan? Hah? 12 bulan. Kahiji bulan Januari, terus Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apal tema kabeh? Apa? Cing bulan Hijriah, bulan Komariah, hiji bulan Muharram, 2 bulan Sofar, 3 bulan bulan Komariah mah mulud. Eta mah bulan Jawa. 3 bulan Rabiul Awal, 4 bulan Rabiul Tsani, 5 bulan Jumadil Ula, 6 bulan Jumadil Tsani, 7 bulan Rajab, 8 bulan Sya'ban, 8 bulan Ramadan, 10 bulan Syawal, 11 bulan Dzulqa'dah, 12 bulan Dzulhijjah. Apa? Kudu apa? Urah tahun baru Islamna diperingati ari bulan-bulanna henteu apa? Kudu apa? Ulah apal teh Januari nepi ka Desember we. Tapi kudu apal ti bulan Muharram nepi ka bulan Dzulhijjah. Ta eta teh dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Saenyana bilangan bulan mungguh Gusti Allah teh aya 12 bulan. Anu mana 12 bulan eta teh ditetepkeun nalika Allah nyiptakeun langit jeung bumi. Tah mimiti bulan Muharram nepi ka bulan Dzulhijjah satahun jumlahna 12 bulan eta teh geus ditetepkeun ku Gusti Allah nalika nyiptakeun langit jeung bumi. Saterasna ayat minha arba'atun hurum. Tah tina 12 bulan teh aya 4 bulan hurum.
hurum teh bulan mulia, bulan suci, bulan agung. Jadi tina 12 bulan teh aya 4 bulan anu kaasup karena kategori bulan haram, bulan suci teh. Mana anu 4 teh diteraskeun, dijelaskeun dina hadis Kangjeng Nabi. As-sanatu itna asyara syahron minha arba'atun hurum. Sataun teh terdiri tina 12 bulan. Anu mana tina 12 bulan teh aya 4 bulan mulia. Salah satun mutawaliyatun, anu tilu mah berurutan. Mana wae anu tilu teh? Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah jeung bulan Muharram. Nu hiji di mana? Wa Rajabu mudharral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nu hiji di mah bulan Rajab anu ayana teh antara Jumadil Tsani jeung bulan Sya'ban. Jadi nu kaasup bulan haram teh aya opat. Hiji bulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Tah alhamdulillah ayeuna urang aya dina salah sahiji sasi, dina salah sahiji bulan anu mulya nyatana bulan Muharram. Anu mana bulan Muharram teh bulan kahiji dina kalender Hijriah. Makana diperingati ku urang, ku mahasiswa nuju KKN di dieu digebiarkeun peringatan tahun baru Islam. Di dia pas tanggal hijina pawai obor teh Pak, pawai obor dalam rangka naon teh? Dalam rangka syiar. Ulah tanggal hiji Januari rame, hari hiji Muharram sepi. Ongkoh ngaku umat Islam, ongkoh ngaku jalma iman, tapi karena tahun sorangan, karena bulan sorangan hare. Tah ayeuna urang mulai syiarkeun ku cara diperingati. Nah, jadi dina kesempatan ayeuna teh urang aya di bulan haram, nyatana bulan Muharram, bulan kahiji dina kalender Hijriah, dina raraga memperingati meeling tahun baru Islam 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Insyaallah ieu teh sadaya anu ngiring memperingati ieu teh bakal menang pahala. Nu ngaluarkeun duitna, nu ngaluarkeun tanagana, nu ngaluarkeun pikiranana bakal digentosan ku Gusti Allah. Sabab naon? Sabab dina raraga syiar agama Islam. Tah dina kata memperingati ibu bapak, panitia teh memperingati tahun baru Islam. Dina kata memperingati teh ngandung makna tilu. Naon cenah Bu? Ngandung makna tilu. Nu kahiji aya anu diinget-inget, nu kadua aya anu inget, nu katilu aya anu diingetan. Apal? Dina kata peringatan ngandung makna tilu. Nu kahiji aya anu diinget-inget, nu kadua aya anu inget, nu katilu aya anu diingetan, nu kahiji aya anu diinget-inget. Naon anu diinget-inget kurang? Nyatana peristiwana hijrah Kangjeng Nabi Muhammad di Mekah ka Madinah. Eta kan ayeuna hiji Muharram, bulan Muharram teh eta dijadikeun kalender Hijriah teh di non dihitungna tina nalika peristiwa hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad di Mekah ka Madinah. Eta anu diinget-inget ku urang salaku muslim. Nu kadua aya anu inget. Saha nu inget teh ieu? Panitia, masyarakat, mahasiswa inget yen ieu teh bulan Muharram kudu diperingati ku urang salaku umat Islam. Makana ngayakeun peringatan. Nu katilu aya anu diingetan. Sabab manusia mah terlepas tinu ngaranna poho jeung salah. Poho jeung lupa mah sarua tuh. Poho jeung salah. Ta bisi mah aya nu keur poho, bisi mah aya nu keur salah, ayeuna diingetan ku peristiwa, ku peringatan tahun baru Islam. Tah insyaallah sadayana nu ngaluarkeun harta, tanaga, pikiran bakal digentosan ku Allah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah ibu bapak dina kesempatan ayeuna
Cimkuring bade ngabahas opat pesan Rasulullah anu disampaikan ke Abu Dzar Al-Ghifari. Anu mana tadi tos dibacakan ke Cimkuring dina muqaddimah. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amitun. Nu kadua, wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Nu katilu, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Nu kaopat, wa akhlisil amala fa innan naqada basirun. Apal teh? Bapak apal? Ta eta teh opat pesan, opat nasihat Rasulullah ka sahabatna Abu Dzar Al-Ghifari. Anu mana ieu pesan teh berkaitan jeung urang ayeuna anu keur ngalaksanakeun peringatan tahun baru Islam. Nu kahiji pesan Kangjeng Nabi Muhammad ka Abu Dzar Al-Ghifari teh naon? Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Jadid kudu memperbaharui anjeun, kudu ngaweteuhkeun anjeun as-safinata kana parahu, kana kapal, fa innal bahra kana sanyana lautan, amikun eta jero. Hei Abu Dzar, cek Kangjeng Nabi teh, anjeun kudu ngaweteuhkeun kana parahu anjeun sabab lautan teh jero. Ta ieu teh makna kiasan anu mana dina kitab karangan Imam Nawawi dina Nasoihul Ibad, makna ieu teh naon? Urang teh kudu ngaweteuhkeun niat, kudu memperbaharui niat. Nah kudu diperbaharui sabab terkadang tadi teh jelema mah aya salahna, aya pohona, aya malaweungna, makana perlu ditata kembali niatna ngarah bener. Bapak-bapak ka dieu niat bade naon? Bapak-bapak aya? Bapak-bapak niat ka dieu bade naon? Hah? Bade ngaos tolabul ilmi. Ibu-ibu ka dieu bade naon? Nonton. Ibu bade ngobrol jeung abi ngobrolna di dieu. Ibu ka dieu bade naon niatna? Hah? Bade ngaos. Kudu bener teh niat teh. Sabab loba gogo dana. Beda karena kealusan masuk hara rese. Ini imah hara rese. Geus nepi di tempat pengajian loba deui gogodana teh. Setan teh ngagodana teh geus kana mata. Saeutak saeutik ngeluh eta panon teh. Peureum mah jeung peureum digoda ku setan. Terus digodana teh kana leungeun, geus ngopepang ka mana-kamana. Ngagoda kana suku, ngagoda kana bujur geus butak gitek teu betah kan? Di tempat pengajian mah sabab loba gogodana. Tak kudu ditata kembali niat urang teh. Niat urang ka dieu teh eurek tolabul ilmi, sabab nyuprih ilmu mah wajib hukumna. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib, bisa nama teu wajib Pak. Ngarti nama teu wajib, nu wajib nama nyuprihna datangna ka ieu tempat. Mun diajak pangaosan alasan nyeri sampean, teu jiga kana hiburan jauh ge kukurusukan. Apa? Dek dimusikan? Ngaku nama umat Nabi tapi sholat dilali-lali. Komo lamun usum tandur, sholat sepi undur-undur. Mun diajak pangaosan alasan nyeri sampean, teu jiga kana hiburan jauh ge kukurusukan. Cenah ibu ngaku cinta tapi naha eueuh ka era. Mun ulin make calana nu salakina, gadis oge lolobana lempang di jalan jeung molna. Bari
nempo genting pingna make kolor nu akhina lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul ibadahna ulah kedul kalakuan tong baragajul. Kawasan bu, kawasan dah menang latihan. Tuh di barang gitu kekarap harus. Ay orang ngecoblak harobroang ilmu. Tapi dak itu makana diajar Basim Korima kuliah na oge di Fakultas Dakwah. Jadi diajarkan metodena. Jadi pidato ceramah teh kudu ngandung 3 unsur. Nu kahiji ngandung unsur informatif, mere informasi. Nu kadua aya unsur edukatif, pendidikanana. Nu kaopat, nah nu katilu aya unsur rekreatif, hiburan. Nah, tah kitu. Biar teh semetin mana, Bu? Hiburan. Hah? Semetin mana? Hiburan. Hiburan. Tanu kahiji tadi pesan Kangjeng Nabi Muhammad ke Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikum. Nah, niat bet kudu ditata, kudu diweuteuhkeun deui sabab niat teh jadi pangkal mimiti anu nentukeun ibadah urang teh bisa bernilai di hadapan Gusti Allah. Nah, naon ge kumaha niat? Dahar bisa jadi ibadah lamun diniatan ibadah. Salat moal jadi bernilai ibadah lamun niatna ria, hayang kapuji, hayang disebut jalma soleh, hayang disebut getol ibadah. Jadi sakabeh aktivitas urang rek ibadah ritual maupun ibadah sosial teh tergantung kana niat. Makana Kangjeng Nabi ngadawuh innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sakabeh amal teh tergantung kana niatna. Maka lamun naon nu diniatkeunana eta nu bakal dihasilkeun. Nah, ta urang sadayana ka dieu teh niat nyuprih ilmu dina raragam eling memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Selain niat, naon deui nu kudu diweuteuhkeun ku urang teh, nu kudu diperbaharui ku urang teh naon deui? Iman. Naon cenah Bu? Iman. Sabab iman teh kadang naik, kadang turun. Kadang nambahan, kadang ngurangan, kadang getol, kadang kedul. Kadang naik, kadang koream. Al imanu yazdadu wa yanqusu. Iman teh kadang nambahan, kadang ngurangan. Nu ngurangan lain kayakinanana, tapi praktekna, tapi amalna nu ngurangan teh keur iman naik mah daek berjamaah, keur imana naik mah daek maca Al-Qur'an, keur imana naik mah daek pangajian. Coba keur imana turun, pangajian horo hayang, sholat berjamaah horo hayang, maca Al-Qur'an horo, mending sholat berjamaah mending lalajo Persib, mending lalajo Persib sabab imana eker turun. Tah kudu dijadid, diperbaharui, kudu diweuteuhkeun deui eta iman. Pertanyaanana naon cara nu ngaweuteungkeun iman? Jadidu imanakum bikasroti qauli la ilaha illallah. Jadi cara ngaweuteungkeun memperbaharui iman teh kuloba ngucapkeun la ilaha illallah. Osok maca la ilaha illallah keur iraha, keur aya gempa, hari alam dunia tentram nyaman tengah gibeg hari-hari. Oh aya pas aya liuk la ilaha illallah ting non baru ranyak keluar. Eta teh zikir apa sholat? Sholat tama lain zikir eli tapi zikir sholat. Tah ulah ngadaguan gempa ibu maca la ilaha illallah teh, tapi kudu dawamkeun tiap beres sholat 5 waktu. Ngarah naon? Beuki loba maca la ilaha illallah iman urang beuki nambahan, beuki alus, beuki weuteuh, beuki anyar.
Jadi tong baroraah niat jeung iman nu kudu diweuteuhkeun di update teh aplikasi ge kudu di update ngarah alus kinerjana ngalah alus fungsina tah urang ge ngalah alus ibadahna ngarah bernilai di hadapan Allah niat jeung imana kudu diweuteuhkeun ku cara loba ngucapkeun la ilaha illallah. Tah eta hiji pesan Kangjeng Nabi Muhammad ka sahabatna Abu Dzar Al-Ghifari teh jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wetehkeun ku anjeun parahu anjeun saenyana lautan jero. Dalam artian nu kudu diwetehkeun teh niat jeung iman urang sabab kahirupan teh berliku-liku. Kahirupan urang kahareup, kahirupan urang ayeuna di tahun 1445 teh berliku-liku, loba tantangan, loba rintangan, loba cobaan, leres teu. Dicoba ku kurang ekonomi, dicoba ku penyakit, dicoba ku musibah, eta teh tantangan hungkul. Pertanyaanna urang bisa sabar henteu nalika menang musibah jeung urang bisa syukur lamun dibere nikmat. Jadi cara urang bisa apal niat jeung iman urang alus teh di mana-mana dibere nikmat kudu bersyukur ku ngucapkeun alhamdulillah, di mana dibere musibah kudu sabar ku ngucapkeun innalillah. Nah, jadi kitu eta nu kahiji teh apalnya punya. Jadi nu kudu diwetehkeun teh niat jeung iman urang ku loba ngucapkeun la ilaha illallah. Hiji tah. Nu kadua wa khudizada kamilan fa innas safara ba'idun. Kudu bawa anjeun teh babekalan anu cukup anu sampurna saenyana perjalanan teh masih keneh jauh. Artina kumaha? Urang kudu lobakeun amal soleh jangke bekel urang di akhirat. Perjalanan jauh teh naon? Ayeuna urang keur di dunya menuju akhirat. Kudu loba amal soleh, ulah loba amal salah. Kudu getol sujud dina sajadah ulah haram jadah. Kudu getol adan ulah jadi jalma edan. Kudu eling ulah goplah. Nah goplah loba gapleh. Ai goplah teh poho tapi kudu loba eling ta eta wa khudizada kamilan fa innas safara ba'idun. Urang teh kudu babakalan anu sampurna anu cukup jangke urang di akhirat. Sabab urang di alam dunya teh keur melak. Naon cenah bu keur melak. Lamun engke di akhirat hayang panen kudu melak ayeuna di dunya. Lain engke melakna tapi kudu ayeuna. Kahirupan ayeuna teh nentukeun urang engke kahirupan engke di akhirat. Jadi kahirupan engke urang di akhirat kumaha kahirupan urang ayeuna di dunya. Lamun ayeuna melak insyaallah engke di akhirat bakal manen. Siapa yang menanam dia akan memanen. Sahanu melak bakal panen. Tong ngarep panen lamun henteu mau melak. Terus geus melak teh pengurusanana kudu alus. Gemukna kudu alus, diceborna kudu alus, segala rupana kudu alus, ngarah engke hasilna oge alus. Teu keuna ku hama, teu keuna ku panyakit, estu bakal alus jeung berlimpah ruah panenna teh. Tah eta teh naon? Urang ayeuna kudu loba amal soleh. Loba amal soleh mangga sadayana geus terang. Salat geus puguh, salat, zakat, puasa, bunga haji, umroh, sedekah, infak eta teh amal soleh hungkul geus hafal kabeh. Hal-hal leutik termasuk senyum. Terang ibu senyum. Senyum teh bernilai ibadah. Tapi ulah kena senyum ibadah, bapak-bapak. Begitu jumaahan koropak ngalewat hayo we di senyuman, lain di usian. Cenah bae we di senyuman koropak teh cenah da senyum ge ibadah teh mali ibadah koret. Gitu tah. Jadi kabeh aktivitas urang teh bisa bernilai ibadah jadi amal soleh lamun alus niatna. Hayatuna kulluha ibadah. Sakabeh kahirupan teh bisa bernilai ibadah. Timimiti hudang sare nepi karek sare deui bisa jadi ibadah. Ta eta teh kudu dijadikeun amal soleh. Loba amal soleh.
tapi sahanteuna ibu bapak urang kudu boga 3 amal anu mana eta 3 amal teh bakal terus ngocor ke alam kubur sanajan urang tos pupus. Mana anu 3 teh non dauhan Kangjeng Nabi idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Idza mata ibnu adam di mana-mana maut anak Adam tegasna urang jelema in qata'a maka narima pegat terputus naon amaluhu sakabeh amalna illa min salasin kajaba anu tilu. Mana anu tilu teh nu kahiji shadaqatin jariyatin, nu kadua au ilmin yuntafa'u bihi, nu katilu au waladin sholihin yad'ulah. Nu kahiji amal nu moal putus ganjaranana, nu moal putus pahalana sanajan urang geus ka alam kubur, nu kahiji sedekah jariyah. Lamun di dieu rek ngabangun masjid kudu urang teh ngusahakeun sedekah. Lamun di dieu rek ngabangun MCK WC umum milu urang teh ngabangun. Dek ngabangun madrasah, rek ngabangun sekolah, rek ngabangun pasantren, rek ngabangun jalan. Pokona mah hal-hal anu bersifat umum, anu jangka maslahatan umum eta bisa bernilai sedekah jariyah. Siap Bu sedekah jariyah? Siap. Nu ngajawabna personil hadroh hungkul aing. Ibu siap sedekah jariyah? Bapak siap? Ya, kudu siap. Ngarah menang pahala di alam kubur. Nu kadua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu manfaat tur di ala manfaat. Biasana ieu bagian guru matakna guru mah disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Bener tateh? Teteh mahasiswa bener teteh? Aya jurusan pendidikan? Sadayana. Bener teteh guru pahlawan tanpa tanda jasa? Bener teh? Ridho lamun guru teh dibayar? Hah? Entah. Can jadi guru geus teu ridho komo geus jadi PNS. Ongkoh cenah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi begitu teu digaji mah protes. Kakara honorer hayang jadi PNS. Nupang ikhlas nama guru ngaji. Di dieu aya guru ngaji. Kadang-kadang ieu mah duka di dieu mah ketang terang. Kadang-kadang dipentel ku guru ngaji mah udunan 5.000 jang meuli samak. Jang udunan listrik misalkan lampu hararese kolotna tetep hararese teh ari nitipkeun non hayang jadi budak soleh solehah pangajarkeun timimiti alif-alifan nepi ka bisa narabas maca Quran lancar ai ka guru ngajina teh inget loba nu kitu loba termasuk sim kuring mah bangga di lemur sim kuring ge aya keneh guru ngaji nu teu meunang gaji emang teu digaji jeung teu hayang digaji. Nang sedih teh masyarakatna teu ngarti guru teu menta teh lain berarti teu butuh guru ngaji teu menta teu masang tarif naon teu masang buruhan lain berarti teu butuh urangna kudu hideng nu jadi kolotna pan budak urang teh geus pangajarkeun pangurukeun panguruskeun kudu boga urang nu jadi kolotna tangarah non ngarah boga pahala au ilmin yuntafa'u bih boga ilmu manfaat tur di ala manfaat. Mudah-mudahan sadayana ieu mahasiswa termasuk sim kuring sing kenging ilmu anu manfaat tur barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu katilu awaladin sholihin yad'ulah boga budak anu soleh anu sok ngadoakeun ka sakabeh jalma lain ka kolotna hungkul. Lamun aya budak soleh kudu ngadoakeun ka kolotna hungkul koret teh budak teh. Nya ka batur teh daek ngadoakeun. Jadi daek ngadoakeun ka sakabeh mah manusa eta budak anu soleh. Pertanyaanana, ibu-ibu ieu mah ka ibu-ibu. Ibu hoyong gaduh murang kali soleh-solehah? Hoyong. Bener? Serius? 2 gampang carana. Hayang boga budak soleh jeung solehah 2. Nu kahiji inung bapana kudu soleh solehah ti heula. Nu kadua asupkeun ka santren lain ka pasar. Mun budak asupkeun ka pasar teh dagang nu nganjongko meureunna.
Tah jadi dua carana teh. Nu kahiji inung bapana kudu soleh ti heula. Hayang cek lah ayeuna sabab aya peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lamun inung bapana bangsat budak nage bangsat. Inung bapana nu boga ilmu budak nage bakal boga ilmu. Sabab eta istilahna moal jauh budak mah gambaranana karakteristikna cerminanana tilu jadi kolotna. Lamun mah ibu-ibu jeung bapak-bapak hoyong gaduh urang kali soleh-solehah, ibu jeung bapana kudu soleh-solehah ti heula. Kabudak nitah salat, bapak jeung inungna kudu salat. Ulah ieu mah jang salat maghrib. Nyi salat maghrib, inung bapana perebut remote hareupeun TV. Inungna hayang sinetron misalkan. Ibu-ibu sok nonton sinetron, osok. Bapana hayang nonton Persib, besok perebut remote. Budak teh pan lieur ongkoh cenah dititah salat maghrib ku mamah jeung bapak teh. Ai mamah jeung bapak kalah nonton TV geus we cenah ujang ge jeung nyai dek miluan we nonton TV. Tah maghrib teh ngumpul setan hungkul di imah teh. Kumaha sabab inung bapana encan soleh. Lamun inung bapana geus soleh-soleh mah insyaallah budak ge erang begitu dititah teh. Komo diajak mah langsung salat berjamaah ka masjid jeung bapana. Nu awewe salat berjamaah jeung inungna teh. Moal ngabalikeun budak ge sabab inung bapana ge soleh jeung solehah. Nah budak ayeuna loba ngabalikeun kudu jadi kolotna sabab kolotna encan soleh jeung solehah. Ibu bapak siap jadi orang tua anu soleh? Insya Allah lamun geus siap jadi orang tua anu soleh, budak nage bakal jadi punang kalih anu soleh jeung solehah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nu kadua asupkeun ka pasantren. Nah habet kudu diasupkeun ka pasantren. Sabab pendidikan pasantren mah pendidikan anu bener-bener ngadidik 24 jam. Sakola mah ukur isuk-isuk nepi ka sore misalkeun. Kampus mah isuk-isuk nepi ka sore misalkeun. Tapi di pasantren mah budak hirup 24 jam dididik, diurus, diperhatikeun. Diajar mandiri sagala sorangan. Dahar sorangan, masak, segala rupa ngaji nu karaituna sorangan. Jadi kajian berpisah keneh ayeuna jeung budak di alam dunia, maksud berpisah teh budakna di pasantren kolotna di imah daripada engke berpisah di akhirat. Sabab budak mah bisa jadi syafaat, bisa jadi azab, kanu jadi kolotna. Lamun budak soleh-solehah kolotna misalkeun doraka asup neraka bisa dijahit kolotna ka surga. Kolotna geus asup ka surga, budakna asup neraka bisa dijahit. Inung bapana nu geus ngeunah di surga diasupkeun kana neraka. Naudzubillahi min dzalika. Jadi cara nu kadua ngarah ibu-ibu jongjon neangan napakah, neangan jang daharna, neangan jang pendidikanana asupkeun budak ka pasantren. Tapi ayeuna kudu di tamahan deui ngomongna pasantrena anu bener kapercaya. Misalkan naon secara administrasi geus tertera di badan hukum, geus apal geus apal ajaran anak kumaha pan ayeuna keur viral ibunya. Jadi mun kur ngomong kieu sim kuring teh wae mun hayang boga budak soleh kudu diasupkeun ka pasantren. Tah eta teh can naon can sampurna ngomong teh bisi diasupkeun ka pasantrena anu nyeleweng. Jadi ayeuna mah kudu ditambahan pasantrena anu henteu nyeleweng. Nu adana ngeunaheun. Ya mah adan siga dek demo. Bahas ulah tah geus beres lah eta mah. Jadi pasantrenkeun. Siap Bu pasantrenkeun urang kalihna? Siap. Hah? Siap teu? Iya. Ah, dua urang aing ngajawab nanti. Ongkoh yang budak soleh cenah tapi teh pasantrenkeun embung. Siap? Siap. Cobaan embung ke hasilna. Budak hasil didikan pasantren jeung hasil didikan ibu di imah. Bakal beda. Ta eta Bu. Jadi nu kadua pesan
pesan Kangjeng Nabi ka Abu Dzar Al-Ghifari teh naon? Kudu loba bebekalan sabab perjalanan teh masih kene jauh. Dalam artian urang kudu ngumpulkeun amal anu loba. Sabab mungkin di alam kubur teh nu maturan urang teh amal. Rek amal soleh, rek amal goreng di baturan teh ku amal. Jadi lamun urang hayang caang di pakuburan lain mawaneon. Tapi loba amal soleh. Ta eta nu kadua ibu. Pesan Kangjeng Nabi ka Abu Dzar teh wa khudiz zada kamilan fa innas safaro ba'idun. Apa Bu? Apa teh? Apa?